Ya ay, juga hutang ya ba ay. Bingung itu tuh bukan duit nih. Si anjing, si boheng goblok. Anjing si Rugi teh bukan hutang ke aing si goblok teh. Aing lah eta. Wah, ya masih eta pasti lagi hutang ka ay. Ah, kuaing gawean nya. Bi, kenaon maneh dirinya? Iyo, aing boga proyek gede anjing, toke gede anjing. Iya geus ditawar 15 juta kurang saudaranya. What? Tapi aing teh bingung we ka saudaranya na jongkos-jongkos acan teh aing. Wah, bener. Aing ka dieu tadi namanya lagi hutang aing ka maneh. Heueuh atuh engke hutang mah ieu lamun hayang panyeklankeun heula aing ieu. Ieu toke lumayan 15 juta gua aing ka saudaranya dibejakeun kan bogana. Rek meulina lamun hayang dieu panyeklankeun. Tuh bu, Ya, komisi gede mah aing. Aing ge ku aing pamayarkeun. Bener sih teh. Teh aing teh ieu teh teu boga duit jangan teh jang bensin. Aya teh. Aing Sabaraha? Cepet heula. Iya, Heeh. bener sih teh. Benar ieu. Pokona mah ceklan bener. Ih, lumayan euy anjing komisi gede ieu mah euy. 15 juta nih. Aing kebagian setengah na ieu mah injang modal cilo di euy. Lumayan euy aing euy. Cing, naon itu si Boeng euy? Cing, langsung bergerak. Kenal eta maneh? Yuk, aing ieu anjing keur buat ieu ini komisi ka si Ruby. Naon di eta komisina? Naon disina ieu? Teuing pokona mah cenah bisnis, cenah gocik toko. Cing kayak di teh bisnis gede sete. Tentu Cing ulah engke mun diserahkan si Rudina ke penasaran. Geus cicing 15 juta sete ek gantian kieu teh. Ulah. Ih, 15 juta aja jang modal cilok engke lumayan menang tengahna cicing. Ya apa ada sih naon? He dogoan si Ruby we kan dieu. Gila. Ding, bener naon eta baru dak cenanya. Rahasia kitu. Kadar genan 15 juta. eta ngarome. Palkon atuh. Si tadi. He. Asa naon garut kitu? Naon eta naon? Iya, kenal. Ya ke komisi eta 15 juta. Wow. Kagirang heula, sasarangan heula. Oh anu toke teh eta. Heeh. Ulah toh. Ulah nih. Ulah. Sekarang cing, ini teh sih tak apa lu konversi kipe. Ulah. Ning kokot bae keras Tapi usaha anda aja toke ti penyora bener. Wah. Ai toke menyora. Ya, oke. Coba nih menyak Anjing gede gantian 15 juta kuliah. Yo. Wah. Ai gede teh menyak palkon itu segede kieu. Bale gua tuh. Mana gula. Cauti. Ma ono napak aja. Wah. Si anjing. Sok buka garansi gua. Oh, ada Ide Mergi atuh dari katipu. dibere. Si anjing. Di balik.